harita mah barudak Budak saha? budak emang ieu anu ngariung ieu nya ieu. Emang ngerasa katipu kuno dagang. Dagang naon teh? Dagang putuk. Ngerasa katipu. Naon katipuna? Naon katipuna? Kieu ya dongengna nya. Aya nanggung tah tukang putu. Nanggung. Celek. Kadieu mang. Sabaraan mang eta 2.000. Si putu teh. Putu hargana 2.000. Sok mang jeunkeun. Tuna kumaha nu geus dijejel eta kan solobong teh naon datanya. Jejel tuna ngik disada alus euy. Sada karek hiji tah. Si putu teh. Heeh. Karek hiji tah si putu teh. Jongi disada. Cik mang pasang hiji deui. Pasang deui. Tarik ke. Nya, Narikan. Kulantaran Kulantaran aya 3 lamun liangna aya 5, dibeli 5 anana. Ari sabaraha liangna? 3. Liang. Tukang putu tah. Tah ieu cenah hiji deui. Cik mang lamun hiji deui sakumaha sorana? Ieu cenah cenah. Simpen gui kok anjir sade aing geus dah mang 3 anana. Bae aing 5.000-an ya dibeli situ. Nu leres Aslina sabaraha? 2.000. 2.000-an. 5.000 ge dibeli alus tarik sorana 3 mah. Nya cenah. Geus asap. Gulungkeun tah kanu ieu kanu naon teh? Kertas. Iya. Lain kertas daun ini. Daun Kertas di daunan, koran di daunan. Buru-buru mang teh lompat. Ka imah dah hayang disada. Cak si mang we dinu black. Dinu black tunaan black. Pasangkeun hiji. Tek. Dengekeun salila-lila eta ngadengekeun. Teu disada anjir. Materi sada. Mah kieu. Pasang deui hiji deui. Tek. 2 macing teh meureun disada. Henteu disada keneh aduh. Sateu sada kitu nya. Anjis kumaha ieu mah geuning 5.000-an. 5.000-an eta mah. Aslina mah 3.000-an, 3 teh 6.000-an. 5.000 jadi 15.000. Hiji deui. Pasangkeun deui hiji deui. Masih kena teu disada mepeg ge. Dengekeun teh kieu, dengekeun. Heueuh teu disada tah. Aing katipu bener-bener eta di teangan geus tuluy. Naon katipuna? Katipuna kumaha? Teu disada. Naon teh? Putu. Kan si Imang mah disada. Si Mang nuju ngajuit geuning disada. Ari pas datang ka bumi teu disada. Dibeli ku Mang teh. Beli 3 anana. Berarti nipu. Nipu di teangan geus eueuh geus tuluy. Mun aya keneh dibaledogeun tah putu teh. Memang lain jangkrik. Hah? Memang lain Kan jangkrik. put. Nya kan sanu ulun jangkrik putu. Nah, jeung dikieu teh diintip. Henteu putu kan disada. Kan. Disada putu. Ngagui kok. Disada, itu kan disada. disada. Nya nah hari pas ka bumi teu disada. Jadi asa ketipu ngujang teh. Tuh. Naon nu salah eta tah? Tukang dagang make mesin. Nya putu aya mesin. Asa karek ngadangu mesin putu. Asa karek ngadangu mesin putu. Kela. Mesin putu. Kela. Asa karek ngadangu mesin putu. Cing. Mantap masalahna naon eta? Sok karareul kieu. Cik Dede mah tema tukang dagang nipu. Nipu. Nipunya. Nipu. Nipu. Nu si Emang mah bawa aya baterean na putuna. Ngayung. Tah, teuing. Meureun geus asak dicabut. Teuing kumaha tah? Aya baterean teu ari putu kumaha kieu teh. Aya spikeran gitu na putuna tah. Sok tukang putu disada nya kieu. Sada. Sada. Pas dipeser ku oke disada teu. Henteu. Heeh. Nah, Tah resep teh ku sada. lain ku putuna. Lain ku putuna. Ku sadana resep teh tah. Peser sirine atuh. Tamu putu. Ciga amulan geuningan nya.
Ngeyung. gitu tah. Aduh. Karena kurang dibelinya. Ya, cigana di imah bari ngalamun nyuh kopi. Pasang wing ada laun kene hiji deui pasang deui wing tapi nah bete disada aduh ampun. Berarti lu salah tukang putu Kit. Atau Mang Ujang? Menurut Okit. Cik masalahnya di mana kin ya? Putuna meureun istilahna. Hah? Istilahna putu meureun teu sada. Nah, jeung satu sada. Ari putu mah da meureun barang rek mer nyalakeun putu. Siga nu gelo nyalakeun putu. Sabenarna fungsi putu eta keur naon? Tah. Ari putu jang naon eta Kit? Didagangkeun eta keur naon teh? Jang naon eta putu? Putu teh. Yang tuangeun. Nah, berarti sada. Kumaha mun geus dituang jelenging Kumaha mun disada aduh bingung euy. Jo juit teh kumaha? Maksud mah ka WC rek teh. Untung can pernah meser putu. Encan Muntin jadi hati katipu. entong. Da kunguhi ngahiung lagi. Lieur tarik, mata can pernah meser putu. Pernah meser putu Kit? Pernah baheula. Ngahiung teu. Panas. Panas. Teu ngahiung, teu disada. Teu ambak ka si Mang teu sakatipu. Udah ngebul nama sarua di simang ngebul di imah di ngebul kene. Ngebul tapi teu disada gitu. Sebeung teu. Teteh. Keun da sebelum mah tinggal di sanguan eta mah. Ieu ku masalah ngahiungna. Anehna teh na di si Mang ngahiung. Ka dieu teu teh eta. Utuna teh can pernah meser putu, jadi aman. Emang fungsi ngahiung di nu naon eta kieu? Nah, bisa ngahiung ya. Haseup meureun. Pan eta ge putuna haseupan ngebul. Jadi ngarokok teu ngahiung haseupan. Jadi ge ngarokok teu haseupan. Dagang putu atau dagang kereta api. Tukang putu narosna. Tukang putu. Naruh ka didinya malah apa? Gitu tah. Kalian masang Iya, kereta api. ya. Geus eta Ai kelaskeun lah. ikhlas eta Da mah. tukang putu nak ka mana? Tuluy. Ari petenya Tapi dituang teu putuna. nya justru eta. Geus amek kaliwat amek ku aing dihuapkeun gitu. Enaheunna gitu. Hiji deui ya tuluykeun. Ngeunah kene. Tah, ketiluna ngeunah kene diteangan deui tukang putu teh. Tangan deui. Heeh. Lain amek. Tapi dadeuyeun gitu tah Iya. eta hungkul. Aya tukang putuna. Henteu ka pernah. Sieun. Sieun. Sieun geus nipu. Eta Geus nipu kabur. Paniat oge. tatangga lah laporan. Mang ini cenah eta ngadat cenah meuli putu tadi cenah gitu. Eta teu disada. Disada. Jadi sada sia ini Dagang putu atau dagang jangkrik? Walau alam. Ya dagang putu punya. Dagang putu ngadangan jangkrik. Bayi sadana nama sada. Oh berarti nyalahkeun Mang Ujang. Oh, Nyalahkeun Mang Ujang biar teu disada gitu. Wani-wani. Oh, Jadi urus salah atuh salah. Iya maksudnya salah gitu. Cik Okin mah aja pan itu dagang putu lain dagang sora. Berarti Mang Ujang nu salah. Jadi Betul, panggilan betul. meuli meuli sora atau meuli Putu. putu? Kan bukan Mang meuli sora, meuli putu Mang. putu ngan pantes itu disada putu Nah teh di si gini Mang na disada di dieu. ting pedah shot di solobongan gitu kan. Kan mun geus dibeli dibeli giran kecil ge Tapi dipurakeun. mun dibeli jeung solobong mah si Mang modaekeun. Mang dagang disadakeun ku naon ku bujur. Pura-pura dikeupel kieu gitu. Di heot disadakeun. Gitu.